tahsalluna nabiyya ayyuhalladzina sallu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama barakta. Di wirid 4444 sapoe. Ngebudah hujanna sia. Tete wirid aya ka Mekah tah. Wirid we kurang. Engke aya ka modelan. Aya model urang Jawa Timur asli teh betah. Zaman baheula nganterkeun ka Halim Perdana Kusuma, kemudian manehanana terus ngajajabkeun jamaah, teu kadeuleuan asup ke jero kapal biasa bae, teu kadeuleuan ngan teu boga kursi. Atuh teu boga nya teu bawa pisapan nya mah. Jadi di kapalna nangtung bae kajeun geus lahu masalah saja. Teu kadeuleuan berkat sholawat. Datang ke Jeddah biasa ke Mekah, terus balik biasa ka dieu, ngan pas balik pan ngantri. Paspor kabeh gantinya nama bantu boga paspor atau begitu ditanya paspor tangkep tuh bisa balik batur baraliknya nama ditahan begitu diinterogasi langsung cerita bahwa nyana teh seperti tadilah perjalanan anak heranan orang Arab akhirnya dipuji orang Arab dia takjub akhirnya dibalikin deh tuh kan aya deui anu nyana dihareupeun imah di sisi jalan nyana pikiran hayang ka Mekah masyaallah jolet angin topan kabawa datang ke Mekah wassalam selesai. Tetapi nu paling istimewa mah aya jelema nu deukeut jasa ka Gusti Allah anu ibadahna lain per hari lain per jam per detik inget ka Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun ibadah per detik inget ka Gusti Allah bangun hese padahal henteu. Lamun kurang dipraktekeun ieu awak kemudian di jero aya ruh di ruh teh aya lelembutan dipraktekeun set kadang-kadang siga nu hese padahal henteu. Iker carita ibadah urang lamun can belajar mah ibadah teh hese jasa lantaran ngaji Quran teu datang ka kolbu zikir teu datang ka kolbu. Tapi ketika orang belajar ibadah ka Gusti Allah ngaji Quran asup ka jero hate lain sakadar asup ka jero hate kana sirrun min asrillah zikir kitu keneh ngaji kitu keneh mun urang geus ibadah datang ka sir bakal lazat bakal ngeunah kukula dibere bayangan kieu heulanan Gusti mata nu Gusti sanes nu abdi dibentakeun ku Gusti ningali alam dunia nu Gusti dikiceupkeun dibentakeun ku Gusti sanes nu Gusti abdi man katitipat ulah di aku ye mata Gusti ieu ceuli teh nu Gusti sanes nu abdi dititipkeun ka abdi kuari abdi boga dedengean nang Gusti ieu teh ngadenge teh aya jelema nu dibere dedengean isuk pageta dicabut dedengeanna ditorekeun ku Gusti kebe jadu Gusti nyanggakeun sadaya-daya abdi bisa ngadenge ieu adalah ku Gusti ieu ceuli sanes nu abdi nu Gusti kitu kede irung sumuk betung dubur kubul suku leungeun kolbu Gusti hate sanes nu abdi nu Gusti bisa gedengun eta aya lelembutan sanes nu abdi nu Gusti tak ieu teh abdi ngawujud jadi abdi teh ieu teh nang Gusti diayakeun ku Gusti dieuweuhkeun ku Gusti abdi henteu ngaku ulah diaku diri urang mulai lamun urang teu ngaku ka diri urang beureum set urang lempang ngadenge suara seakan-akan cek Gusti Allah kadengen teh eta sorak kadenge nang saha eta ngadengekeun nang Gusti ai ceuli nu saha
nu Gusti aya ngadengena nu Gusti haji kusia diakutan teu salila urang ngaku moal bisa hiber tapi lamun urang geus teu ngaku hiber bakal mata sia neuleuh nang saha nang Gusti kusaha dideleukeunna ku Gusti haji sia boga perasaan ngamiliki eta ka mata henteu nu saha eta mata nu Gusti lamun urang boga perasaan mata nu urang jauh keneh ka Gusti Allah dicoplokeun ku urang milik urang lain urang ieu mata lain urang ieu celi mulai gara urang salat bakal indah usolli fardhal maghribi salasa rakaat mustaqil cek Gusti ainu usolli saha abdi blon nu usolli saha abdi nangageurakeun saha Gusti sorakna nu saha nu Gusti ai sia ngahareup ka saha ka Gusti eta hate sia mencrong ka aing nang saha nang Gusti ai sia na mana eueuh ngan Gusti beungkul hiji tah mulai ngeunaheun ge salat Allahu akbar baca Quran Fatihah alhamdulillahirabbil alamin henteu urang perasaan aya nu ngagerakeun rasa tah lamun geus kos kitu luhur keur carita jelema luhur ieu mah keur carita jelema luhur lantaran geus teu diaku diri sorangan teh nu diaku teh hiji be Allah kakarak cak Allah lantaran sia geus bebeneran pasrahna ka aing hayang ka mana sia ku hari hayang ka Mekah didekeutkeun Mekah tah Mekah wih jauh urang ngalengkah ka dia bus aya di Mekah ayo sia moal bisa balik sia diancam ku Gusti ngalengkah ka Mekah salengkah di Mekah hayang ka mana deui sia hayang ka Hollywood Nek naon segala ka Hollywood segala bejana loba bintang film di Hollywood mah wah diragakeun di laut sia ku aing cak Allah eta lah jelema luhur nu mentek ka Banten salengka masyaallah ka Cirebon salengka nah lobalah jelema anu ka Mekah salengkah ka Mekah ieu mah carita lamun aya jelema diangkat jadi wali Allah kemudian ke Mekah salengkanya encan daftar munggah haji secara syariat padahal nyana bisa ke Mekah salengkah bahkan lain sekali mungkin 2, 3, 4 tahun ilu nyana wukuf di padang Arafah tapi encan melalui syariat apakah manehana nangke di akhirat moal katanyaan apa katanyaan tetap bakal katanyaan mun nyana geus istitoah teu ngalaksanakeun secara syariat tetap disiksa sanajan nyana bisa ngalengkah tetep we kudu daftar bae jadi teu meunang ngalengkahan syariat kudu make syariat bae mentak indah jasa lamun baheula urang belajar syahadat di Makolot nah bangsa Haji Royani Teki Royani belajar syahadatna di Makolotna di Bapakolotna baheula aya kieu kan hari rukun Islam eta aya 5 belajar rukun Islam gitu lain syahadat 1 syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji lamun kawasa tur aman di jalan aya geus gituan kan aya geus gituan urang baheula mah kuari mah Allah barang ki Golkar nu magahan kitu heran